Kena endek dibawa ayeuna guys, terus domana. Sana ke Bandung. Mana temannya? Bukanok, ya mas panjang. Iya. Tuh, bawa ya nah. Terakhir. Yuk, bungan lo ada. Bibit. Terakhir. Oh, aduh. Oh, ada kagajang. Jelas ya. Pada rumah. Dicanakna 2 heula. Besok anu leutik. 2 heula jeung ieu. Mobil pribadi. Besok anu ieu teh nualit. Besokna dicanakna. Ekspor. Diaduk.
Kalian mana deh? Kalian Bisa tuan kita. anu Wah, biasa semua. Malu. Ada di yuk pernah sok ada di mobil nang pribadi. Tahu pribadi kijang. ya kijang Wah, ayeuna motor di ieu nya Mana jodoh man? aya ya antara disimpan di tukang sok di tengah lagi kirim keluaran buat jalan tol biasanya. ya bakal jauhnya bakal iya bakal kaliwatan oke pan pom bensin kebagian gandeng nama Aisyah tahun mah ngurus sih. lebih da mimiti ngukut nah hiji itu Iya. indungna Oh indungna. Terus pas anakan Iya. pertama iya teh anak pertama. iya hiji nunggal itu Kita sok dipakai spot nih, dipakai rari, nggak sok dibawa rari. Itu kalau di talian. Kalau peso ngeuretan nang maka peso keur ngeuretan kaena Apa yang dijual? Panik. Ganti dunungan. saat itu di situ sebenarnya
terakhir lur aduh ya ini bager iya rada pan ya ya ada silang sing iri dok sih kalah ya lah Ini mah dia masih siap di lapang udah biasa di lapang. Wan, pantau nak pangnya lepas Kita mang awe. kita mana? Yuk kita mana tuh? Si Pak Pojot. kali Dari cang-cangkeun ka ditu tuh kana suku jok. talukna Aya kita kan sorotan teh di jero si cang-cangkeun kana suku jok ka ditu jok itu teh nu tengah jok tengah. cok mana Adi tuh geserkeun sa. soal Nah, eta kapayun tah gitu. nah wah mau apa aja iya deh Baik, mana naon mahnya? mau ah Ya kurang tadi itu kurang. Saberit balikeun ka dieu. Oh, balikeun. Sok. Berat euy. Kuat dengan deui. bung apa lagi Ikhlas gitu. talina Karena eta karena tiang jok didinya. Tadi hanap. Hanap. Bangka jangan tuh. Bayar dulu.
Bisa ya bau bulu bau. Aduh. Sedih, Bos. Aduh. Kau marah tuh bener. Ditelepon ke loket. Bos, aduh. Ya Deden. Bawa ke Bandung. Kenapa aduh bos, aduh sedih ya aduh. Aduh. Yang badan miliknya udah ikhlasnya bosnya tuh. Pokoknya sekian lah. Jangan lupa lah ditonton terus. Jangan lupa like, komen dan share. Ya, subscribe-nya bos jangan lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dogar Indonesia.